Ayeuna urang medar judulna nyaeta Tumbal di Sisi Leuwi. Kumaha cenah ieu carita Tumbal di Sisi Leuwi teh hayu atuh urang dangukeun ku sararea. Deur Kacaturkeun di hiji desa aya saurang petani ngaranna Mangkarta harita teh. Manehna teh jalma anu sabenerna getol digawe, tapi ngarasa hasilna kitu-kitu keneh. Pangbibita setan harita datang nalika manehna nempo tatanggana nyaeta Mang Jaja. Nu ujug-ujug jadi jelema jegud kacida saenggeus mulang ti leuweung gonggong. Mangkarta akhirna nanya ka Mang Jaja. Jaja, naon Rusiah anjeun bisa gancang beunghar kitu? Mang Jaja harita ngaharewos. Datang ka leuwih hejo dina malam Jumaah Kaliwon, bawa hayam camani teangan batu nu jiga hulu oray. Didinya anjeun bakal papanggih jeung Nyi Hyang Sisit. Lantaran geus poek ku dunya, Mangkarta harita nurut. Di sisi leuwi anu hieum manehna ngalakukeun ritual. Teu lila harita teh cai leuwi anu tenang teh ngadadak ngulibek harita teh ngulubuk buluk-buk buluk-buk buluk-buk. Terus harita muncul sosok awewe anu geulis ti renung ka luhur tapi ti cangkeng ka handap mangrupa buntut oray sanca anu gede kacida. Pok harita kadenge aya sora. Karta kami mere anjeun kabeungharan 7 turunan. Tapi inget Karta, unggah bulan mulud anjeun kudu mere panyesep mangrupa getih. Mangrupa getih jalma anu pakaulan jeung anjeun. Ceuk siluman eta beri seuri pikasieun. Mangkarta harita satuju. Mikirna manehna bisa mere getih sato atawa jalma lian. Teu lila imah Mangkarta jadi pangagrengna di desana atawa di lemurna. Sawahna di mana-mana, tapi Mangkarta poho kana syaratna. Nalika di bulan mulud anjog, Mangkarta tacan nyiapkeun tumbal harita teh. Manehna nyoba mencit munding salaku gaganti. Tapi siluman eta amarah. Peuting eta anak bungsu Mangkarta anu keur sare ujug-ujug ngajerit. Nalika dipariksa awakna, anak Mangkarta geus biru jeung aya tapak huntu oray dina beheungna. Mangkarta atuh harita teh ceurik ngagugulung nu jadi anakna. Tapi geus taya dikirana harta nu numpuk taya gunana nalika keluarga sorangan jadi korban siluman. Manehna sadar mupakat jeung nu ngaranna siluman mah moal aya tungtungna iwal tipati nu ngadagowan. Tah ieu tina carita teh geuningan kadeudeuh ka keluarga kudu leuwih gede kitu tah nya palamirsa.
tibatan nyaah kanu jadi harta. Kitu pesan tina ieu carita teh nya. Jalan pintas muja mah pan geuningan, sok mawa tumbal anu paling deukeut jeung urang nyaeta keluarga sorangan. Syukur we tugas urang makan rezeki anu saeutik tapi halal, leuwih mulya tibatan loba tapi hasil tina jalan anu poe. Kitu paramirsa geuningan ieu nya dongeng muja disusili leuwih teh atana